Aji gitu wek-wek nyusulkeun ka aing ieu mah. Dede mau. Masa aduh yo lengkap pangik ku aing sabalas ku aing mah. Ulang ajang si Iki. Oh iya mah cilaka ya. Aing mah pangagerohankeun pakai kopi gratis Lagi banyak uang. alhamdulillah teh joy. Iya ningali Mayor-mayor mah aing jadi korban ya aduh. Di bayi teh penting kieu mencocok bulan yang liar ngan hanjak ka tirisnya ngomong liar teh ningan udud teh boga biasa sok nemrah udud teh ningan aya kan kopi aduh urang sarua urang cepet-cepet kumaha tuh ya aya leuheung atuh alhamdulillah kopinya keun bae lah nu penting ngeblow ayeuna mah keun tinggal kopina itu nya cocok na tiris kieu nya aduh atuh RT ieu lewat-lewat acan wawuh itu nya aduh aing aing liwat liwat kitu nya jurig tumpak kuda biasanya nya yang liwat yang dipegat ental kopina nya lah Ujian udah tiris jadi inget Bang Emok. RT hulang-hulang ajang si Iki. Kenaraon. Duh, daman. alhamdulillah Joy Ya tuh. mana menawi sana teh Joy Terus ameng biasa ya lah. kumaha me Anu kieu anu disebut jurig bener kuda teh. bener nya cokolotan heuh nya berbahasa Milik mah bener pemanfaat bener rupa kudana bener ya sip lah ayo Jalan urang teh geus gajian lagi banyak uang. alhamdulillah tuh Joy Ieu ningali di dinya nya tengah ngopi. Da bae jualan. Oh aya kita adi ya dudung rumah ini kalau palang hanya kita adi ya urang siap dikasih lagi banyak uang. ayo siapa ya ngopi lah yuk ngopi ngopi-ngopi acan katiseun ka ieu iki poe naon sih ayeuna teh euy. Kok ngarupi di si utang tuh? gitu Sebelah oh. siap Udah gajian dong. Ngopi pesan. Bang, kopi tang. siap kopi mah Dua dua. dia mulai kayak orang susah Kopi dua. Urang mah moal lah karunya ya. saya ada pinung mang ada ieu mah dikocekeun duh bisa diabetes dan boga penyakit Atuh tinggal ya amun. Amin. hah urang sasi amun 7 bere ke 8 Aduh. dikocek ieu kan Dede mau. Wah, moal tah urang mah tara ngopi kan ieu karunya ya. Di RT jeung di Iki tuh ngopi di pos rona. Urang mamaturan we nya Ki. aduh ya nuhun pisan nih kata Nah, kasih gajian ieu deh rokok naon tuh. tuh sekalian yang udah nebusan ya Mau enggak sok? iya kan Oh, banyak uang tenang. RT iya mah ada aya busaan aduh mana tuh Udud. karena tadi makan Anjir. Asa ku nikmat ya euy. alhamdulillahnya RT. Asa kurang dan nikmat ieu kopi gratis mah ya. Menikmati mana percaya ke Gusti Allah. Duit tak kemana monyet teh? Aduh, ini cilaka ini. kumaha aja Aing duit tak eueuh sih leungit tuh aing tinggalin beuting di mana yeuh? oh sia mah atuh kumaha ieu jeung mayar kopi Mana teh boga duit? eueuh teh tadi geun cek aing ge mane mah Aduh, dah ieu mah asli cilaka ieu mah jangan atuh tinggalin ke sugan Tinggalin ieu mah eueuh. enak-enak nya Duitna teh tinggalin eueuh. tapi jeung mayar ka mah Tugu aing ciri kitu dia pas badani. sugan Lah cicing dan ke wari sugan teh kumaha utang teh beker tuh aduh ieu cilaka ieu mah. kan masuk ada semangatnya Kan aku teh heueuh semangat batasan ka kieu. Gusti Doi dan ajakan hobi teh
Anjing, sok we beakeun lah. Ayo bae ayo. Sok dah. Heula ieu hayam tewakeun. Acan ya. Ada tuh jangan Jangan jual. naon. Jangan naon. Pan duitna eueuh. Nu kieu ieu hayam tewakeun teh. PRT Bener, tadi disebutkan tadi teh. song rada ditumbalkeun we saeutik mah. Yo, ngopi yo. Oh, siap. Nya urang, OTW. Bulan mana we aya naon ge? Bisa ngopinya ki. Wah, Ngopi kebenaran euy. Can ngopinya. Can, sok mana? Tabung atuh sakali. Mang, kopi hiji mang. aya rekan duh ya. Mang, kopi mang. Karunya ya. Banyak uang, uang pembayar atas gajian. Asik kesejiannya. Nah, tuh bagi-bagi ka urang tuh. Sok kopi. Sok. Mang, kopi hiji mang nya. Tak biar di geroan gen. Heeh. Kopi hitam hiji mang. Siap. Oke. Koceknya mang ya. Siap. Nuhun, Mang. Sengitna. Panaskeun atuh yo, sing tenang. Bang dajeng si Riki aya keperluan ya, bagian ngarona. Saya tuh nak datang urang. Heeh, sok we ngopi tenang geus dibayar. Ini dibayar? Ya iya dong. Kade deui yo, tenang yo, kade deui. Kopi mah bisa bayar ieu. Atuh jika. Yo, tah pokok nanya. Kopi ditinggalkeun. Nuhun atunya. Oke. Sok salah sok. Oh, sing jongjon, enjoy. Dibayar ieu, Pan. Siap, tenang jeung urang mah. Sok we nya ngopinya. Aduh, alhamdulillah nikmatna ya Allah, ya kopi. Pamitan nangis ah. Mang nuhunnya. Keheula nuhun naon ieu teh? Nah, maksudnya. Ya, kopi teh can dibayar tadi teh. Oh, cacina geus. Acan opat. Lah, mau urusana. Ya itu betul nyaho, kudu dibayar urang mah. Acan. Aji, gitu wek nyusulkeun ka aing ieu mah yo. Duit deh aing ieu. Duh. Bayaran gitu kopi na. 15.000-an. Buset, malas ya. Heeh. Emang tadi geus dibayar? Acan, ayeuna mah kieu we aing Kumaha? daripada aya duit apa? Teu mah wapan urangna. Daripada teu mayar aing mah ayeuna kieu we. Mun aing mah pangagerohankeun pakai kopi gratis. Aduh, aing jadi terpaksa. Iya tuh. Oh ya, aing mah sama hari are pangagerohankeun kopi gratis mau kasih bayar. Daripada kepaksa lah ngegerohan sorangan lah. Nah, gitu. Gimana gerohana? Tuh, tadi itu tuh. Tuh gerohana ini ya. Si kucuk terwek-wek aing ngaheureun ka aing ongkoh kopi gratis mereka aing menang gajian cenah. Duh, urang loba duit menang gajian ieu. Mayar mah aing jadi korban ieu. Aduh, kita giroh deui. Terwek-wek. Ah, wasa aduh, yo mengkapangi ku aing sabalas ku aing mah yo. Dasar terwek-wek. Ngagawean urang hungkul, kudu mah duit ieu mah. Lah, dicaina bersih ieu ah. Awas yang kemen kepangi kurang ya.